panas. Kalau loban ampun deh. Aridang gitu. Bocor gitu neraka. Panas. Udah warung tutup rek ngopi deh. Kenaon deui ieu HP teh. Ih, ampun, yuk. Dadah HP teh. Non deui sih. Aing kudu di restart deui mah. Kamari aing teh beneran teh ieu kasih Ahong. Konter hareup. Geus rajat dewa itu. Tah. Paling dijual 40 juta dah ieu HP teh. Ini kontak Citio budak teh geus diputing teh balik-balik ke mana meureunna. Panas teh. Nya benarnya si Mang Sadut jika nu rungsing gitu kecirina orang tanya coba. Nah, Bang. Mana jangan rungsing gitu. Pesel aing HP ieu. Naon coba? Teuing indunggal rek dipake teh kieu wae. Kuduna di postingkeun Mang. Layar kudu ampun aing mah yang geus ieu mah kudu diganti HP-na. Iya urang boga aplikasi aing payu lanjut. Heeh. Kumaha? Tah ieu mah ieu mah teu kudu make DP langsung wae. Bila aku tuh make DP aja. Atuh ayeuna zaman. Tapi mayarna unggal bulan. Unggal bulan. Amun eueuh teu bisa nyelangke sabulana langsung bayar per bulan kumaha sangat teh ieu soalnya dahar ieu gacor eta kabeh apa ya aya kabeh sok sebelah setorang nya sakitu we pokona mah ke bejaan lamun geus datang mah nyawa beres suka ieu mah sumsang aya apa sumsang aya sumsang aya si omay aya sok karek di mana tuh aing bayaran jangan euy kembae tenang gampang bayar mah bayar gajian si Tio kayak meureunna lubang emok kecap dia mah murah cicilan mun tuker tambah bisa mah jeung HP ieu aduh eta mah kudu balangkeun we eta mah itu laku henteu hirup mah hirup pake ganjel panko tidak eueuh kitu mah kesel urang teh kalau sok daripada urang dek nelpon si Tio meni usoraan sok ting sinyal kasiksa kan Mang Sadut gini heueuh teuing da ieu teh ini tarif lagi kita kumaha tuh jadinya aduh aing kumaha ya cekur ieu mah pokona mah bulanan bulanan sok pikir-pikir deui ke langsung aya ka ieu mah beres si Tio urang mah mikirna si Tio sok adat ke gampang Tio manehna nu ngalah duitnya urang mah menang duitna teu bisa ditentu bae ke bayak panen kan sawah loba batur pan urang mah kuli sawah batur kembae kamari ge bobolokot dibayarna mancang ngadon daki we aya kene tuh na baju ini kumaha ya teh ya arek dipesenkeun isukan datang ya kumaha euy kumaha langsung jreng ini beres kitu mah aing kumaha komunikasi euy nya mantakna langsung diganti jadi kumaha ya Mang arek kumaha ya kela langsung sok iya langsung ini mah langsung dipesankeun langsung datang ka ieu nah geus lah geus urang pesankeun ya ayeuna ya jadikeun siap tapi bisa teh ngaranna ulangan urang siap gampang bisa betul bener kayak wan nya ada belati budak eta mah gampang eta bisa diatur yang penting isukan datang kira-kira eta bisa ningali storan nanti sabar bisa
ame urang ge apa gitu. Ya, Sudah tinggal orang bisa ngumpulkeun per bulan 200.000 10 bulan. Eta nu sumsang. Susah. Lumayan lah. Bulan tuh ada kalau mana ya tipena. Misalnya nu eta nu bulau eta warna bulau. Oh, yang geus ieu wae lah. Warna bulau. Gampang. Ulah goreng anjing juga warna Kumaha atuh anjing. Tah warna bodas suci dah. Anjir suci dalam lugu. Yang geus. Warna bodas Iya halus dah. dah. Orang pesentin ya ieu ya itu kan datang. Yang geus, ayeuna mah kurang ngisi pesenkeun ya ke Langsung datang itu isukan teh. langsung datang. Tere heuh. Gampang urang balik heula ayeuna. Salam Kasih tieu urang. ada we bulanana. Tapi tong ngomong kasih tieu. Bulan. Yang datang. Yang geus urang balik heula nya. Atuh. Ayo. Kade jalan aja. Ayo. Aing. Nyahoun mah ki si Tio nya. Lah jor teuing. Aing geus pusing teu dah HP teh. Enggal rek dipake rajet jeung rajet. Hese. Tapi aing angger kudu bebeja heula euy. Kasih eta. Tuh orang telepon heula budak mah. Sudah heueuh kieu HP teh. Geus jiga kocok arisan kudu dikieu-kieu wae. Tah. Cik heula atuh gedeung nepi ka isukan we HP teh ampun. Telepon heula gedeung. Ah, ieu tah. Dimana yo? Manik tuh nanti balik tipe peting endong di mana lancip neangan lain kabaran di mana tuh aing di warung ieu aya obrolan jadi kieu kumanya urang urang nepi araleun nu naik darah turun tai HP tepan. Geus lah kewe di dieu ka dieu heula urang ngobrol teu pugu di dieu geus ka dieu heula nya geus di daguan di warung mantit geus nya ayo naon yuk si Jurik nelpon karek balik gawe tan sare aduh kita ke warung mantit deh aduh. Naon sih karek balik gawe turun ke dia aya pe obrolan naon sih ayo tunggu sare tadi geus nepi imah maneh ngancan kayak di jalan tadi di imah ngomongna ya kan acan tunggu kita salim heula salim waduh aneh semua salim heula ada maunya ya sok ada maunya aing mah ya salim heula salim kumaha ya tuh nya wah geus santai geus enak ya enak carape hah teu carape teu sok henteu itu ieu mah bisi carape henteu engke diurut aing ke tukang urut ayeuna mah henteu ieu mah karunya we ka adi tingkatan heula naon sih ieu dong we gampang ka dieu nyantai atuh nyantai rokok ongko tadi nyarita HP rusak tuh maksudnya nyak teh nyenyak ngobrolnya cerita tundu ya teh rek sare tuh ya mah pasti ada maunya ya tuh sok suujon kalanjek si ampun ting sok aya nama cerita gitu aya naon gitu naon sih iki ieu mah yuk hara HP ate tadi rek nelpon Tio Pasep ngeblank hese di kieu karek bener atuh da ieu mah baterena geus servis ka tukang servis ya si Ahong kamari geus di servis bea pego eta mah baterena geus mendung eta teh sok
Apa dikawin ku sangis melendung. Dah lain jelmaan dikawin HP ge aya lu kawin ge loba. Melendung. Melendung, sok tempokan melendung. Maksudnya di servis mah atuh, servis wae pego kasih Ahong, beungar si Ahong kena. Moal, sok servisnya bakal cager, geus kadiekeun servis. Henteu mah lain masalah servis. Jadi Terus ate hayangna kumaha? itu kan HP ge kesulilat yo. Amanya make HP kieu wae. Nya Anu batur, layakna we ieu anu mah. batur nyentuh nanti ngeunaheun ieu mah kudu dikitu, kieu kudu Wayahna da kumaha tuh. Keayaan kos kieu keur hese. HP anyar. HP anyar tuh. Aing mah geus ieu pokona teh geus aya sesuatu mal bener ya mah. Teu ieu mah maksudna bae lah nyicil ke Ari bantuan. Aing mah nyicil di eta Bang Emo kamari can beres urut ngelahirkeun Ceti kumaha. Nah eta kan maksudna bisa diselang ke Lain diselang da eta mah teu bisa diselang angger we mingguan. nyaina Aing kene nu nyetoran make ieu hese sok nelpon Tio. tuh aya nama aing teh karek gawe nya. Oh. Gajiannya karek sabaraha kali tuh. Enggeus hayang nganjuk deui HP. Terus sih kumaha yo apa lagi kieu mah kudu di kieu heula juga karena remote TV. Nya kan sementara bisa. Sementara nih nu kieu mah lain sementara. Terus aya bonus. Karek meuli HP anyar ya. Sabar heula we. Itu maksudnya ieu mah urang cicil bareng. Heeh, da aya nama. Maksudnya Aing teh gajingan saeutik ya, rokok geus syukur pake bako tah. Aing ting sorangan tah. tapi ieu teh bisa dipakai pisan. Bisa Atau ieu jual 40 juta ge aya nu nawarkeun. Ye. Ya, tong dijual make naon? Yang maksudnya ameh nambah. Geus aya nama serviskeun heula. Pokona mah. Bisa aya kamari ge. Geus kadiekeun servis pokona mah. Tenang we, servis jadi gitu. Anyar. Ayo rek balik moal, aing capek. Ke heula ieu mah ieu. Heeh, ke beli anyar mah ke mun gaji geus gede tiga pejabat-pejabatnya. Barulah. Bener. Heeh, geus engke ayo penting balik heula ieu rek. Di aing payu ngaranna teh cenah. Di aing payu. Aplikasina murah eta mah. Moal. Eta mah aduh, Tong di servis wae. geus ayo balik heula. Tunduh ya capek Ieu tunduh. di servis kamari pego teh bener. Bener pokoknya mah ayo balik. Balik heula aing tunduh rek sare. Kira ulah. Rek ieu balik moal. Bisa. Moal enak di kasur. Di kasur pokoknya aing mah. Ieu urang Ayo. pijitan heula di dieu. Moal yuk balik guys. Pokoknya mah beres ya, nyaho-nyaho beres ya HP mah. Dengekeun heula. Tenang. Dengekeun heula. Kumaha? Aya aplikasi aing payu. Heeh, geus apal eta mah bungana ge 50% gede. Ih, Ipan dicicil. anjis aing mah ah. Tah hayang aing mah. Dicicil atuh. Aing dicicil rek di naon ge eta mah bungana ngeri 50%. Meureun 2 kali lipat. Eta mah di servis wae meh. Geus, pokoknya mah nyaho-nyaho beres we HP. Tenang, lancar. Oke. Ayo, lu balik moal. Ayo. Tilah. Betul hayang HP anyar. Heeh, ke sabar heula, ke gaji geus gede, dipangbelikeun HP anyar. Iraha. Nya tenang we ke, doa we ke, geus lebaran sugan. Tahun monyet ngegel batu. Ye, lain gitu. Geus lah pokona. Ya we. Tenang we pokona ye nyaho-nyaho beres we. Aing rek balik heula sare. Tong di servisan lain. Geus pokona mah rek balik heula rek Mending ganti bobo. anyar. Capek ya aduh paregel. Geus Pegel mah ke gampang. kurang, pencetan. Geus nya rek balik heula. Yo. Kala udah pacar banget. Ada lo aing sih pesenkeun kasih ujang apena. Baik kayak manehna ruas. Aing pakai ngaran aing ieu. Paling ruas aing sampai anyar aingnya. Tinggal mikiran setorana. Baiklah, joting. Pesen geus, video ruas. Aing boga HP anyar daripada eta HP remote TV anjing. Balik hantu itu terus di jalan ge. Salah. Mending aing mah balik. Balik. Sukan datang HP anyar. Panas.
mah panon poe teh aya di nu tarang buat ngasih abdi. HP anyar isukan, HP anyar.